Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Poe Minggu isuk-isuk, poek-poek keneh Maria Magdalena indit ka kuburan. Ari datang nyampak batu tutup lawang kuburan, geus aya nu mindahkeun. Maria Magdalena lumpat manggihan Simon Petrus jeung murid anu dipikaasih ku Yesus. Hari weus-weus pokna. Gusti urang aya nu maling ti kuburan, duka dibawa ka mana? Petrus jeung eta murid lalumpat ka kuburan, tapi baturna lumpatna leuwih tarik, nepina ka kuburan ti heula. Tapi henteu terus asup, nganempo bae ka jero kuburan, beh nenjo lawon linen ngalumbuk. Teu lila jol Simon Petrus, datang-datang terus asup ka jero kuburan, tapi nganenjo lawon linen bae, jeung urut bulan mastaka Yesus, ngan ieu mah misah sarta ngagulung. Murid anu datang ti heula tea oge terus asup ka jero kuburan, tuluy percaya kana tetenjoanana. Kumaranehna can kaharti eusi kitab suci anu nyebutkeun yen anjeunna kudu tanghi tina pupusna. Geus kitu maranehna baralik. Maria ceurik deukeut kuburan, tuluy nempo ka jero kuburan bari ceurik. Beh nenjo aya 2 malaikat, panganggona bodas, keur caralik dina urut Yesus ebog, dina mastakaeun jeung dina tunjangeunana. Kunaon nyai ceurik? Malaikat mariksa. Gusti abdi aya nu maling, duka dibantun ka mana? Walon Maria. Sanggeus kitu manehna malik bari luak liek, breh ningal Yesus keur ngadeg. Tapi manehna teu wawuheun yen anjeunna teh Yesus. Ku Yesus dipariksa. Kunaon nyai ceurik? Neangan saha? Panyangka Maria anjeunna teh tukang kebon, tuluy ngawalon. Manawi juragan anu nyandak anjeunna, wartoskeun dicandak ka mana? Ku abdi bade dibantun deui. Pilahir Yesus. Maria. Maria ngarenjag tuluy nelek-nelek, pok bae unjukan ku basa Ibrani. Rabuni. Hartina guru. Ulah nyabaka kami, pilahir Yesus. Sabab kami tacan unggah karama. Anggur bejakeun ka dulur-dulur kami, yen kami arek mulang karama. Nyaeta rama kami jeung rama maranehna, Allah kami jeung Allah maranehna. Maria Magdalena indit tidinya, pupulih ka murid-murid anjeunna, yen manehna geus nenjo Gusti jeung nepikeun pilahirna. Dina malem senena geus peuting, murid-murid keur karumpul di hiji imah, pantona ditulakan lantaran sarieun ku gegeden-gegeden Yahudi. Yesus sumping sarta ujug-ujug geus ngadeg di dinya, tuluy ngalahir. Salam rahayu. Geus kitu anjeunna nembongkeun panangan jeung angkengna. Sanggeus tetela anjeunna teh Gusti, murid-murid kacida aratoheunana. Yesus ngalahir deui. Salam rahayu. Sakumaha Rama geus ngutus kami oge rek ngutus maraneh. Tidinya anjeunna niupkeun napas ka murid-muridna. Tarima ieu Roh Suci, saurna. Saha-saha anu kumaraneh dihampura dosana, ku Allah oge bakal dihampura. Upama kumaraneh henteu dihampura, ku Allah oge moal dihampura. Tomas murid tinu 12, anu sok disebut si kembar, waktu Yesus nembongan teh keur teu aya. Seuk dibarejaan ku murid-murid sejen. Urang mah geus panggih deui jeung Gusti. Tembal Tomas.
Kuring mah mun can nenjo jeung can ngusapkeun ramo kana tapak paku dina pananganana, jeung can nyabakeun leungeun kana angkengna, moal percaya. Heuleut saminggu ti harita, murid-murid kumpul deui di jero imah anu kamari ieu. Tomas oge aya. Pantona ditulakan. Tapi Yesus sumping, ujug-ujug geus ngadeg di dinya. Tuluy ngalahir. Salam rahayu. Tidinya ngalahir ka Tomas. Rampakeun ramo maneh kana ieu. Tenjo ieu leungeun kami. Sodorkeun leungeun maneh, cabak ieu cangkeng kami. Geus ulah cangcaya, sing percaya. Gusti sim abdi, Allah sim abdi, walon Tomas. Pilahir Yesus ka Tomas. Maneh percaya dageus nenjo kami nya. Bagja kacida anu percaya, sanajan teu kungsi nenjo heula ka kami. Yesus ka murid-muridna rembongkeun rupa-rupa deui kaajaiban anu henteu ditulis dina ieu kitab. Tapi sakabeh anu geus dituliskeun maksudna, netelakeun yen Yesus teh Kristus, Juru Salamet, Putra Allah, supaya dulur-dulur percaya. Sabab lamun dulur-dulur percaya ka anjeunna, tangtu menangkeun hirup. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.